Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina mata pelajaran Bahasa Sunda kanggo kelas 8. Materina masih ngabahas nganaan novel. Tapi sateuacan urang ngabahas kana materi salajengna, urang bahas heula jawaban tina pancen hiji tina lowongan kamari. Mangga siapkeun alat tulisna kanggo ngoreksi. Nah, jawaban anu tos diserat teh parantos leres atanapi teu acan. Ieu jawaban tina pancen hiji minggu kamari. Soal nomor hiji nyaeta naon anu dimaksud novel. Ari novel teh carita rekaan atawa fiksi nu mangrupa karya sastra dina wangun lancaran atawa paragraf-paragraf dina wangun tinulis tur kaasup karya sastra modern lantaran lahirna dina sastra Sunda abad ka-20-an. Nomor 2, patarosanana naon wae ciri tina novel. Eusina nyaeta caritana teh rekaan atawa fiksi, wangunna lancaran, eusina sabeudeureuan kahirupan sapopoe, teras alurna panjang, latarna leluasa, sarta tokohna oge loba. Patarosan nomor 3, naon judul novel anu munggaran medal dina sastra Sunda. Eusina nyaeta Baruang Kanu Ngarora karya Deka Ardiwinata medal tahun 1814. Patarosan nomor 4, sabaraha taun bedana novel munggaran anu medal dina sastra Sunda sareng dina sastra Indonesia. Eusina nyaeta bedana 6 taun. Anu langkung ti payun nyaeta novel Sunda sabab medalna tahun 1814. Judulna Baruang Kanu Ngarora. Sedangkan novel bahasa Indonesia medalna tahun 1820. Judulna Azab dan Sengsara. Janten eusina nomor 4 teh sanes Siti Nurbaya nya, tapi Azab dan Sengsara. Seueur anu ngawaleur eusina teh Siti Nurbaya kitu nya. Teras disebatkeun bentena 8 tahun. Sanes nu eta. Teras patarosan nomor 5, saha Ari Samsudi teh? Jawaban anu pangleresna nyaeta Samsudi teh pangarang di Indonesia anu munggaran ngahususkeun dirina pikeun nulis carita budak. Seseueurna diserat dina basa Sunda tapi karya anjeunna oge aya anu dina bahasa Indonesia. Tah eta jawaban tina pancen hiji minggon kamari nya. Ayeuna urang ngalajengkeun kana materi lawungan nu kahiji materina ngeunaan papasingan novel dumasar nu maca. Nah, papasingan teh bisa disebut oge klasifikasi nya. Klasifikasi novel. Dumasar kanu macana novel teh kabagi jadi 2. Aya novel barudak sareng aya novel rumaja. Novel barudak tangtu ieu gampang nya dipipahamna. Novel barudak novelna pikeun bacaan barudak, masalah anu dicaritakeun masalah patali jeung kahirupan barudak sarta dina ngarengsekeun atau menyelesaikan masalah eta sarua jeung pikiran-pikiran atawa jiwa barudak. Conto tina novel barudak ieu aya carita Nyi Halimah karangan Samsudi nu medal tahun 1828. Tah ieu teh mangrupa novel budak anu munggaran anu mimiti medal dina sastra Sunda. Upami Baruang Kanu Ngarora mah tadi kalebetna novel rumaja, teras eusina oge aya nu nyaritakeun kolot oge. Upami ieu mah upami carita Nyi Halimah ngeunaan barudak hungkul nya. Teras aya deui contona Patepung di Bandung karangan Taufik Faturrahman anu medal tahun 1886. Ieu novel teh janten salah sahiji novel anu kenging hadiah ti sastra rancage teh nya. Kedah emot sami sareng anu minggu kamari. Teras nu kadua aya novel rumaja. Nah, ieu oge sami gampil, pokona novel rumaja mah eusina nyaritakeun masalah rumaja, aya oge masalah kolot kitu nya. Teras palaku utamana rumaja. Tapi anu khusus tentang rumaja gitu teu loba nu aya dina sastra Sunda. Salah sahijina aya judul novelna nyaeta Catatan Poean Rere karangan Ai Koraliati anu medal tahun 2015. Tah ieu mah enggal keneh janten basa Sundana oge henteu sami sareng basa Sunda dina novel Baruang Kanu Ngarora anu masih sapertos basa Sunda zaman buhun kitu nya. Ieu mah tos bahasana tos kaayeuna. Tah eta novel
dumasar kanu maca kabagi dua nya sakali deui novel budak sareng novel rumaja. Ayeuna urang tinggal deui papasingan novel dumasar kana eusina. Upami dumasar kana eusina ieu kabagi janten genep. Aya novel silih asih, novel kulawarga, novel sosial, novel misteri, novel sajarah, sareng novel jiwa. Maksudna papasingan dumasar eusi teh janten eusina teh eusi tina novel ieu teh sacara umum ngabahas ngeunaan naon kitu. Urang bahas hiji-hiji. Nu kahiji novel silih asih, ari silih asih teh tiasa oge disamikeun sareng sayang menyayangi kitu nya. Janten kirang langkung eusina tentang masalah-masalah percintaan atanapi nyaritakeun asmara palaku utamana. Contona aya novel anu judulna Lain Eta karya Muhammad Amri, terus aya Cinta Pabayut karangan Edi D. Iskandar. Ieu aya sampul buku atanapi cover novel punten novel Lain Eta karangan Muhammad Amri. Jadi digambarkeun dina sampulna aya gambar istri, tangtos ieu palaku utamana oge istri nya anu dicaritakeun teh. Ayeuna urang lajengkeun anu kadua papasinganana nyaeta novel kulawarga. Nyaeta novel anu eusina nyaritakeun masalah kulawarga palaku utamana. Contona aya Pepisahan karya RAF atanapi Raden Ading Ahmad Affandi, teras aya Puputon karangan Aam Amelia. Di dieu salah sahijina novel Pepisahan aya gambar indung jeung budakna, ieu teu jauh nyaritakeun perpisahan antara hiji kulawarga atanapi perpisahan hiji kulawarga nyaritakeun masalah-masalah anu kajadian dina kulawargana si palaku utama. Teras salajengna aya novel sosial, nyaeta novel anu eusina nyoko atanapi berpaku kana masalah sosial saperti kateuadilan, kateureugejeungan, atawa gejolak sosial dina hiji mangsa. Contona aya Lembur Singkur karangan Abdullah Mustafa sareng aya Sandekala karangan Godi Suwarno. Jadi ngabahas ngeunaan aya nu teu adil di masyarakat, aya masalah-masalah anu biasa karandapan ku masyarakat gitu nya. Anu biasana aya hal-hal anu teu dipikaresep di masyarakat ieu diangkat dina ieu novel. Teras nu kaopat aya novel misteri. Nyaeta novel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu ngandung rusia anu biasana kabuka dina bagian akhir eta novel. Jadi misteri ieu teh maksudna aya hal-hal anu dipilarian gitu dina eta novel. Jadi misteri teh masih tanda tanya gitu nya. Oh ieu teh novel teh ngebahas naon nya gitu. Ieu salah sahijina Laler Bodas, ieu nyaritakeun ngeunaan detektif gitu. Itu milarian hiji masalah dipecahkeun. Terus anu salajengna aya novel sajarah, novel anu eusina ngandung unsur-unsur sajarah, boh palaku utamana boh kajadianana ieu nyoko kana sajarah. Ieu aya nu diangkat tina kisah nyata sejarah, tapi dibumbuan oge ku hal-hal anu sifatna fiksi gitu nya. Janten salian aya unsur sajarahna oge aya unsur fiksina. Contona aya Perang Bubat sareng Pangeran Cornel. Salajengna nyaeta papasingan novel anu terakhir nyaeta novel jiwa, nyaeta novel anu eusina nyaritakeun hal anu patali jeung jiwa palaku utamana. Contona aya novel Arca karangan Ningrum Julaiha. Jadi maksudna novel jiwa ieu teh anu ngabahas oge masalah psikologis gitu nya, psikologis ti palaku utamana. Nah, eta babandingan atanapi klasifikasi novel dumasar kana eusina kabagi janten genep nya. Teras salajengna nyaeta babandingan novel jeung carpon. Nah, ieu mah tangtos urang rada benten nya novel sareng carpon teh urang biasana terang novel dina bahasa Indonesia, dina bahasa Inggris, carpon bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dina bahasa Sunda oge salaresna mah sami. Ari unsur-unsur anu ngajadikeun ciri tina masing-masing sastra teh biasana mah sami, anu ngabentenkeun nyaeta bahasana.
Di dieu khusus dina basa Sunda nu ngabedakeun antara novel jeung carpon. Novel tangtu caritana panjang nya kusabab tadi tokohna oge bisa seueur jadi gabungan tina sababaraha masalah. Ada dina carpon caritana pondok biasana sok langsung beres harita kene terus nu namina masalah dina carpon biasana mung hiji gitu tara langkung ti hiji. Terus dina novel plotna kompleks, plotnya jalan caritana gitu nya. Jadi masalahna tiasa aya seueur upami dina carpon sederhana. Misalnya upami dina novel mah nyaritakeun ieu masalah kahirupan nalika hiji palaku teh rumaja. Nah, nalika anjeunna rumaja teh aya masalah naon wae gitu dina kahirupanana. Tapi upami dina carpon biasana nyaritakeun hiji hal we hungkul. Berarti nalika rumaja misalna anjeunna teh putus sakola. Tah kunaon bisa putus sakola? Oh, misalna gara-gara teu gaduh biaya. Jadi jadinya nyaritakeun hungkul anjeunna putus sakola karena teu gaduh biaya, misalnya gitu. Terus dina novel mah ngawangku rupa-rupa kejadian seperti anu tadi. Kumargi masalahna seueur berarti kejadian anu aya dina caritana ge seueur gitu. Upami dina carpon ngawangku hiji atanapi dua kejadian atau kejadianna tunggal. Terus dina novel kusabab tadi seueur plotna kompleks caritana panjang berarti palakuna oge tiasa seueur tokohna. Tapi upami dina carpon biasana ieu teu seueur. Aya kana 2, 3 atanapi 4 gitu nya. Tara seueur sapertos dina novel. Terus dina novel karakterna teh digambarkeun leluasa. Jadi misalnya dina novel teh aya 10 tokoh. Tah 10 tokohna teh tiasa kagambarkeun masing-masing tokohna teh secara rinci teh kumaha wae. Si ieu mah kitu, si B mah misalnya bager, bageurna teh kumaha wae. Tapi upami dina carpon paling kacaritakeun si hiji tokoh teh itu pelaku utama anu sangsara misalnya. Terus anu si pelaku B ieu babaturanana anu sok mantuan. Jadi sederhana kagambarkeun si tokohna. Ya, materi nah dugikeun ka dieu bebandengan carpon. Nah, ayeuna aya tugas atanapi pancen 2 dumasarkan materi anu tos didugikeun mangga ditulis soalna terus dijawab patarosanana anu engkena sapertos biasa jawabanana dikintunkeun kana pijar sekolah. Ieu ya patarosanana nu kahiji dumasar nu macana naon wae papasingan novel teh sebutkeun aya novel naon jeung novel naon. Anu kadua naon bedana novel budak jeung novel rumaja. Nah, bedana naon di antara dua eta. Nu katilu dumasar eusina naon wae papasingan novel teh aya sabaraha hiji terus sebutkeun novel naon wae nya. Anu kaopat sebutkeun conto judul novel nu kaasup novel sajarah jeung novel kulawarga masing-masing hiji wae sebutkeun. Nomor 5 naon bedana novel jeung carpon ya. Mangga dieusian. Teras kahada hilap kanggo minggu payun lawungan salajengna bakal aya penilaian tengah semester. Kanggo bahasa Sunda jadwalna nyaeta dinten Kemis kaping 17 September 2020 tabu 8 langkung 15 dugikeun ka tabu 10 langkung 15. Janten waktosna mung sajam nya. Kedah diperhatoskeun kanggo PTS mangga diapalkeun materi-materi anu tos didugikeun tinggawitan materi biantara sareng materi anu ayeuna nyaeta ngeunaan novel dugikeun ka materi nu dibahas hembe. Teras PTS pasti bakal dilaksanakan selalu sareng jadwalnya usahakeun tiasa ngiringan langsung dina waktuna. Teras PTS ieu dilaksanakeun dina pijar sekolah janten para siswa mangga mungkin ngakses pijar sekolah di dinya baris aya soal-soal PTS mata pelajaran anu sanes oge aya mung kedah diperhatoskeun sakali deui waktos kanggo ngalaksanakeunana nya kedah diperhatikeun iraha-irahana teu kenging katinggaleun. Panginten ti ibu cekap dugikeun ka dieu heula. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Hapunten bilih aya kalepatan mugia PTS-na dilancarkeun. Ya. Wilujeng patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.